Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Aing ngeras semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati paman raqiba an sunnati falaisa minni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tajawwaja faqad ukhti nisfal ibadah. Bismillah anu janten ngawitan ieu ucap alhamdulillah nyata momongan ka urang sadayana anu tos nyari ngagulung payunan ieu panggung bari ngantosan suara padurung anu teu acan ngagimbrung kitu Kang Takin. Sanes ieu teh acara naon Kang Takin? Oh nikahkeun mohon alhamdulillahnya. Sateu acana sim kuring nyumpunkeun kana acara atraksi dorong doa ti sim kuring sapra kanca ieu kadua panganten teh dina rumah tanggina sing sakinah mawadah warahmah. Amin. Mang Takin ulah tadi teh anu hajat panganten kumaha cenah kumaha tos ngarecehkeun acis tadi teh keur naon eta teh nu bener da urang mah beja euy tadi katingali pokona mah badudul nu bener teh hajat teh geus ngarecehkeun majarkeun teh aki kumaha aja hari latihan mah osok ngurang kali teh jurus ti karsana Kang Idoy ti karsana kasepan aya dina ieu tempat itu ngan imah sugan cenah aki bade masihan jurus anu matak eta budak teh rumah tanggina teh sakinah mawadah tur warahmah. Emang kitu aya jurusna aya jurusna anu kumaha supaya eta rumah tangga teh sakinah mawadah warahmah teh aya kan imah bawa ka Bang Idoy tadi teh pangmereke jurus teh Kang Iburang kali cenah kitu nu kumaha teh aya pangantena aya teh ieu teh dipasang jurus teh aya si tadi mah panganten aya panganten tadi mah aya 3 jurus Mang Takin ya teh panganten ulah kana kamar pangantennya mayana ya aya 3 jurus mah dipasiekeun sita acan ieu we ieu mah ya jurusna kumaha cenah kita kahiji aya jurus barak bakti India waisur aya barak bakti India aya barak bakti India wae ya aya kena masih eta mah kadua aya barak bakti Jepang aya genang-genang pencamarti Indonesia nya aya barak bakti Jepang katilu aya tepak tilu teh Amerika ya di Amerika teh keur perang di Amerika lagi sungayang-ayang wae oke Mang Takin ieu teh deus teh ngagaduhan filosofi oge sareng hartos kangge panganten mah aya hartos filosofisna teh naon cenah eta kisah jadi nalika bedog dikanaletahkeun teh urang teh kedah ngajaga bahasa urang oh kitu komo bojo kanu janten caroge oge caroge kanu janten bojo leres kitu kedah ngajaga ucap lampah ucap lampah urang gitu nya terus kumaha upami bedog di kana panangankeun sing kade komo terutama caroge mah ulah hampang leungeun kanu janten pun bojo ulah kuplak-kaplok gitu oh gitu nya tangkos pun bojo ulah panjang leungeun ulah cek ulah budak kodok gitu kemaya ari aya we kemaya upami bedog di kana beutengkeun si imut urang teh kedah masihan katuangan ka pun bojo teh kedah anu halal-halal anu barokah tur anu nyehakeun oh eta teh filosofina filosofis debusna teh upami bedog di kana sampeankeun dina laku lampa eta rumah tangi sing jantan nyata upami rumah tangi dicanak kadara sing getol salat upami rumah tangi dicanak anu non teh kumaha teh cenah upami rumah tangi dicanak ka mana cai sing getol mani upami rumah tangi dicanak anu legok-legok sing getol hah kira asa tegerah kan legok-legok ieu eta kitu lan legok-legok mah RT napalan RT lain mah sabab panganten mah tos dugi kana nikmat dunia anu tilu naon teh hiji cenawan cenah dina patul ijar diterangkeun seueur santri di dieu mah panganten oh kantosna budangna di budang santri guru urang sadayana da urang sadayana pangersa di dieu saurina patul ijar wa nikmatud dunya iku salasun tak tajilu ari nikmat dunya eta kabagi kana tilu kumaha cenah lamsun kahiji nyabak watak pilun kadua nyiung wa idal khulul dakaro katilu nyata ngasupkeun si dakar ngecepkeun syah loba barudak atuh teh sia teh dah yang orang tarik
ting nyecepkeunana atuh tinggalna. Barak seserian ningali. Gitu mang takinya jantan dina rumah tangga teh kedah seueur nyabak. Ngabak naon? Heeh, kedah seueur nyium. Nyium naon? Kedah seueur ngasupkeun gitu. Nyabak naon cenah? Mang Takin, Naon? da aing ngobrol mah ngetan ngobrol ge kitu nya. Harinya pokona mah Terus kisah yang sapra kanca satanya sejan nyuhunkeun di hapunten mang rebu-rebu hapunten. Mohon. Sanes Salawasuna. kagagahan atapi kawudu kan salah kadar ngahibur. Mohon. Ngahibur ka panonton, ngahibur ka dua panganten. Mohon. Kita aya teh pangantenna. Nyata. Tuh. Panganten aya jurus nyaki. Aya. Tadi teh naon jurus apa deui? Baragbag India cenah. Kahiji aya jurus keur panganten istri. Eta baragbag India, kadua aya jurus kangge panganten pamaget. Baragbag Jepang. Baragbag Jepang, katilu aya tepak tilu teh Amerika eta mah kangge sohibul hajat di dieu. Oke, sareng anu para penonton we di dieu. Oh gitu. Biasa dipraktekan. Biasa hoyong terang jurusna hoyong. Oh dina tos hoyong atuh. Aya tadi teh kaji teh jurus naon? Baragbag India. Baragbag ti India. Saya geus pikun teuing atuh sada tinggalna. Aki kagelarna ge. Istri. Kang Atam, sang mangga Kang Atam. Tah. Eta teh baragbag di India. Eta baragbag ti India. Keur saha Keur panganten isi jadi nalika upami caroge jamada jamadu teh bedol panangan asongkeun bujur. Oh gitu. Teriska tah ilmu geuningeunannya lamun salaki kerja meraja medut teh mere duit asokna bujur cenah tah. Nah, Mang Takin aya kadua jeung kangge carogena. aya Aya anu kumaha? baragbag ti Jepang emang kangge carogena. Praktekeun. Teh barak aya carogena aya teh ieu teh. Keur ibak Ieu gerak. baragbag ti Jepang ieu. Sok praktekeun. Kumaha cenah kita? Percaya tuh Bil? Kerkiki anak kumaha? Eta nu pulang kaper. Patah ini. Sakitna. Heuh tak kira. Nah, tanya mana panganten istri teh. Jadi Mang Takin nalika upami pun bojo jamada jamudut kanu upami pun bojo jamada jamudut kanu caroge teh bedol panangan bedol panangan pun bojo. Sina anu kang. Langsung di itu teh. Poiser serit ngalikeun. Poiser serit. Di deui Mang Takin Anu mana? Amerika. tepak tilu teh Amerika kangge sohibul hajat oge kayak panonton aya di dieu. Kumaha? Khusus imam mangga bak bade apa mangga ieu mah. Aya. Aya tepak tilu teh Amerika. Sok nu kumaha cenah kieu? Tepak tilu. Nu kumaha kieu nu kumaha kieu? Sok praktekeun ki. Praktekeun. Malika itu ibu-ibu yang ningalikeun cek ibu-ibu yang ningali yeun buru ibu yang ningalikeun buru Malika itu buru Weh seserian saya mah nah lah seri asia tau ke seserian Ibu-ibu mun carlong gitu. dagang Tadi tepak tilu teh Amerika. Kangge saya belajar oke sareng panonton gitu. Mang Takin kumaha cenah ki da waktos mah parantos ieu nya. nyarelek begitunya Pokona masih kuring sapara kajan nyukeun di hapunten mangrebar-rebar hapunten kitu Mang Takin nya. mohon sami-sami kayaknya Sanes adigung gitunya. Ieu masih jangan ngahibur oge ka kersana Kang Idoy nu ngulem sim kuring. semohon Oge aya kasepuhan wa isur mohon sadaya. terus bisa nya Oke, aya tadi teh kasepuhan Abah Mat Picis teh katingal di kali Kali conreng aya. teh katingal aku sim kuringnya eta mah Kurang tadi tos ngobrol di ditu. Kamana eta Bukan di mana eta Abah Mat Picis teh. Hapunten Abah ya tuh. Hapunten pisan ku sim kuring itu ka sauran gitu nya. Lajang ki saya. Lajang Kumaha cenah? pada saya sendina yang ngibing heula. Oh, bae na saur sabar.
Masya Allah. Hayang lagu sarban paling dina tepak opat we mah. Alah, yang sargut tebak serbang paling tebak opat saja ngatam. Sarang naon deui Atos atos tamah teh terus mau balik, petis mau balik. Wayana siapkeun sangu dina dus lebar alik lah gitu. Maka haturan dulu jam. Nyakseni pagelaran atraksi debus anu baris dipitonkeun awalan dina tepak opat baris di kawitan. Semoga haturan gerak tandang maka longan. Hapunten mangregung Haburan cahaya kelapa tunggal Sebahan kebiasaan hati situ Haris magelang atraksi Hapunten sanes tinggal kejagoan jagoan sanes tinggal kehidupan sanes tinggal kebegawan sanes tinggal mandraguna
perempuan isuk. Hatur nuhun Teh Rizka.
adegan anu patut ditiru